Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para ibu miwah, para bapak sadayana, oge para santri anu micinta kana ilmu, alhamdulillah urang langkung tipayun manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, di mana dugi kana ye saat urang teu kirang nampi rupi-rupi nikmat ti mantena. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa janten abdan syakuro, hamba anu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para wargi sadayana, mun urang rek ngawincik hiji-hiji nataan nikmat pangeran moal kaitung bakat kulobana. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun mah maraneh rek nyoba ngitung nataan nikmat Allah moal kaitung bakat kulobana. Lain wae dinu beunghar teu mesin ge teu kurang kanikmatan ti Allah. Tangtosna wae pami urang rek ngitung nikmat ti Allah moal kaitung bakat kulobana. Teu aya menit nu sepi tina nikmat ti Allah, teu aya detik nu sepi tina nikmat ti mantena. Mudah-mudahan urang kagolongkeun anu syukur ka mantena. Namun sanajan moal kaetang urang cobian dikelompokkeun sababaraha kelompok kanikmatan. Ti antawisna kahiji aya nikmat raga, awak sakujur urang nu geus diciptakeun ku Allah pi ahsani taqwim, dedeg pangadeg nu sakitu sampurnana. Anu kadua putra, di mana putra urang oge ngarupikeun salah sawios kanikmatan ti Allah. Seueur nu rarabi mang taun-taun teu kagungan wae putra tataros ka doktor, tatama kaditu kadi bakat ku hoyong kagungan putra. Pati putra oge ngarupikeun salah sawios kanikmatan. Anu katilu nikmat harta, di mana Allah nyiptakeun manusia oge sekaligus nyiapkeun jeung kabutuh hirupna, boh tuangeun, leuteun, angwan, sagala rupi kabutuh manusia ku Allah tos disagikeun kalayan sampurna. Nu kaopat nikmat teh agama. Agama ge teu kirang nilai nikmatna dibanding jeung nikmat harta atawa dunya. Bahkan agama sumber sagala kanikmatan. Dina hartos harta jeung putra tanpa agama moal karaos nikmatna. Patin agama oge ngarupikeun salah saos nikmat ti Allah nu ageung nu perlu disyukurkeun ku urang sadayana. Bahkan agama inti tina sagala kanikmatan. Urang cobi guar pedar opat nikmat anu tadi. Kahiji nikmat raga awak sakujur urang. Allah khalaqakum, geus nyiptakeun maraneh kabeh. Dina tos manusia teh saha bae jeung urang mana bae oge eta teh ciptaan Allah. Allah sanes mu sakadar nyiptakeun wungkul oge wasawwarakum jeung ngabentuk rupana. Sadayana boga wajah, mangkaning jumlah manusia aya sauna 6 miliar manusia
sadunya. Teu aya wajah imitasi, teu aya nu sarua. Berarti Allah kedah ngadisain 6 miliar wajah manusia. Lain asal wajah, lain asal mangrupa, tapi Allah teh paahsana suwarakum. Allah geus ngahadekeun bentuk atau wajah maraneh kabeh. Bilih cek urang, geuning abdi goreng patut teu kasep, geuning abdi goreng patut teu geulis, lain teu geulis eta masalah ngareneng. Ngareneng jeung bintang filmnya puguh we atuh tinggalin. Tapi si pajar goreng patut cobian angkat ka kebun binatang. Ngareneng di itu jeung naon jeung monyet, cik banding-banding hade mana jauh hade urang kasep urang. Jadi lain goreng patut salah ngareneng. Aya hiji ibu nu ngarasa teu puas, ngarasa teu sugema pedah boga irung demes henteu mancung. Dan meureun kahyang nama bangir mancung ieu mah demes. Kajurung kuloba duit operasi we, operasi plastik. Init ka Jepang. Duka sabaraha ongkosna moal cekap 20-30 juta. Operasi plastik ngarah irung jadi bangir mancung. Balik di ditu bunga sugema irung mancung teu katingali sambungna. Ngan hanjaka teu lila ka bungahna teh. Naha brol boga budak demes deui, brol demes deui. Heuh atuh da turunan demes lain turunan mancung. Tungtung nama diantep we, piraku kabeh ku dioperasi mah sabarahaeun. Padahal ukuran irung mancung alus kur ukuran kriteria urang. Da hakikat mah kabeh diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim. Nya di urang mah irung bangir mancung alus, di Arab mah teu model. Hada kabeh bangir urang Arab mah nu demes. Tah di Arab mah nu alus teh nu nong-nong tarang. Di urang mah paranti nyarekan si nong-nong sia. Di Arab mah paranti muji eta teh. Aya ungkapan dari ilmu balaghah sauda'u wadihatul jabin. Nyonya Sauda ratu kacantikanana nu nong-nong tarangna. Teh ciri geulis di ditu mah. Itu berarti teman kur kriteria manusia unggul. Mun di urang di suna nu alus teh nu kumaha nu rambutna galing eta nu alus. Di irian mah nu jocong nu alus teh. Da teu model da kabeh galing nu alus teh nu jocong. Tapi kaya urang irian datang ka salon hayang dijocongkeun. Kabita cenah ningali nu jocong. Sing horeng eta manghankur kriteria manusia unggul. Hakikat nama kabeh geus diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim, dedeg pangadeg nu sakitu sampurnana. Ta ieu ngarupikeun nikmat ti Allah nu ageng pisan nu perlu ku urang disyukurkeun. Oge Allah teh lain sakadar nyiptakeun, lain sakadar ngabentuk wajahna jeung wajah anu hade. Oge Allah teh jeung ngurusna deui. Sanajan urang geus darewasa, geus kolot moal bisa ngurus awak sorangan. Nya sakadar ngahuapkeun sangu mah, sakadar nginum mandi bisa. Tapi sanggeus dahar kumaha ngabagi-bagi zat makanan energi dina jero beuteung. Kumaha teu aya nu milu ngatur. Kumaha ngatur peredaran darah. Kumaha ngatur meureun mompakna paru-paru jeung denyut jantung. Teu aya nu milu ngatur. Aya anu ginjalna geus teu berfungsi. Kabaksa kudu cuci darah. Paling murah cuci darah teh 600.000 sakali cuci darah. Nganukurkeun 3 poeun. Berarti saminggu kudu 2 kali cuci darah. Berarti tos 1.200.000. Sabulan 4.800.000. Can landong, can transport, ongkos moal cakap 5 juta. Tuh cuci darah wae sarupa. Di tangan di manusia moal cukup 5 juta. Ku kituna wajar atuh urang syukur ka Allah. Contoh nu sederhana wae sare. Mun urang rek kulem kumaha? Langsung we panon teh nutup di mana urang geus teu sadar.
urang nu nutupkeunana henteu teu kudu ditutupkeun ku urang. Rek sareah tutupkeun, rek udang bukakeun, teu kudu. Lamun nutupkeun panon eta kudu ku urang sigana loba poho manusa mah. Luh barudak sarare euy poho can ditutup-tutupkeun panonna papai hiji-hiji. Atuh subuh dibukaan hiji-hiji barabe merenya. Naha nutupkeun panon diseren ka urang da maklum manusia masok loba poho keun wae langsung ditangani ku Allah. Tayata Allah ngatur jeung ngurus ka manusia nu sakitu sampurnana. Dina sapalih doana Nabi nguniakeun Rabbi la takilni ala nafsi walau tarfata ainin. Gusti mugi ulah masrahkeun ka abdi pikeun ngurus awak abdi. Abdi teh sanggup mun kapapancenan kapasrahan kudu ngurus awak. Entong saumur-umur samenit teh dipasrahan kudu ngurus awak geus moal sanggup. Tuh berarti Allah teh tetep ngatur jeung ngurus ka urang sadayana. Wajar urang mun kudu syukur ka mantena. Salajengna kumaha syukuran kan awak sakujur urang. Nabi kantos nguningakeun ka para sahabat. Dawuh Nabi yeuh fil insan situna wasala sumiah mafsol. Dina diri manusia teh dawuh Nabi ayat 360 tulang. Di situ percantan mangga coplok-coplokkeun. Laras 360 sim kuring ge kurang yakin nya 360 naroskeun ka dokter. Dokter laras tulang jami 360 laras saur dokter nah kumaha ustad ya ceng abdi menakan hiji hadis dawuh Nabi yen jumlah tulang manusia teh 360 cek dokter laras 360 justru bapak ge heran nah Nabi make apa kana jumlah tulang da eta mah moal apaleun sararea iwati ahli ilmu anatomi nu apa kana jumlah tulang manusia teh. Nabi teh lain lulusan Unpad, lain lulusan kedokteran, nah mereka apa karena jumlah tulang, berarti ya nuduhkeun Nabi dibimbing ku wahyu. Laras nusa jumlahna teh 360 tulang. Dawuh Nabi ma'alaihi ayyatasaddaqo an kulli mabsolin minha sadaqah. Dawuh Nabi cik atuh tiap tulang teh sedekahan. Para sahabat kira ngartos kumaha Gusti nyedekahan tulang teh. Nah ya jamin kinten-kinten mampu nyedekahkeun tiap tulang. Dawuh Nabi lain kitu atuh. Harti nyedekahkeun tulang teh ti antarana minimalna tah ku 2 rakaat salat sunnat. Disagadengin salat farduna cik sing rajin jeung salat sunnatna eta teh itung-itung syukur ka Allah. Di mana Allah nyiptakeun awak sakujurang pi ahsani taqwim tah ku salat syukuranana. Nah justru ku salat mah kabeh anggota badan teh kagerakeun nu 360 tulang ku salat mah kagerakeun nya salat kasebut ibadah badaniyah. Tiluhur sausap rambut tuh dina wudu kausap tihanap saibas dafal ramo ditilep dipake sujud cangkeng dipake ruku beheung pake ngaliuk dina salam curug tara dipake nyarekan wah si bebal si kehed osok dipake atahiyat deui tuh ku salat mah kawakilan kabeh anggota badan kagerakeun nu matak salat ngarupikeun tanda syukur kalebet ibadah badanna nandakeun syukur karena awak sakujur urang nu Allah Geus nyiptakeun pi ahsani taqwim dedeg pangadeg anu sakitu sampurnana. Ngan hanjakal beureun di urang perhatian karena salat masih kurang kene. Boh kana salat farduna komo kana salat sunnatna. Taya teh meureun indikasi yen manusia can sadar kabeh yen dirina diciptakeun diatur jeung diurus ku Allah. Buktosna perhatian kana salat kurang aya keneh anu ngaku muslim
tapi salatna kudu 2 kali satahun. Salat Idul Fitri we jeung Idul Adha sapopoena mah tara. Aya oge nu saminggu sakali Jumaah maosok daerah ku tatangga. Ai kana fardu mah ngedul kene. Aya oge salat fardu mah tara tinggalin kana salat sunat langka atawa tara. Pikiranana urang madek salat fardu geus untung batur makomo tara pisan. Tah ieu ngandung harti yen perhatian kana salat masih kurang kene. Sim kurang ninggal tina pelaksanaan Jumaah. Pinuh masjid teh bahkan membludak tepi keluar. Tapi imam khotib salam we kakatuhu kakenca beres salam buriyak bubar teu wiridan acan keheula na yakin eta salat teh bakal ditarima, na yakin eta salat teh dijamin ku Allah anu pasti muplihun anu untung. Keheula tungtungan heula atuh ku wiridan istighfar astagfirullahaladzim. Gusti abdi teh hoyong mada sampurna salat teh husuk tapi na ngalamun jeung malaweung wae. Astagfirullah Gusti neda pangampura abdi ka Gusti. Wajar lamun kitu ulah leos wae. Eta mah berarti kasupkeun salat anu la yarju sawaban wala yakhafu iqaban. Nu teu ngaharepkeun meunang ganjaran teu sieun ku siksaan. Asal geus salat meni asa bunga leos we teu wiridan acan. Aya deui anu wiridan teh hampir 2/3 teu wiridan bubar buriak tinggal 4 jajar. Nu 4 jajar wiridan tapi lain subhanallah alhamdulillah naon banaloh dulillah nyatereh 2 menit ge beres atuh da lain subhanallah. Palam naon hati banaloh cik atuh sing nyase we antare subhanallah tuh aya wiridan banaloh tinggal 2 jajar. Nu sajajar salat sunat ba'da Jumaah nah pedah luak liuk kagok ngaliwat ngali ka dieu nu salat kali ka dieu nu salat keun bae kagok salat we urang oge lawong mah deregdeg dewe lumpat teu salat sunat. Tah kitu kenyataan berarti perhatian kana salat masih kurang keneh pisan. Padahal tina salat teh anu jamin muplihun. Dawuh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti bagja untung jamaah anu mukmin anu khusu dina salatna. Aya oge dawuh Allah, fawailun lil musallin, cilaka naraka keur nu sok salat. Tuh nu salat wae masih diancam. Cek nu tara salat untung urang mah tara salat euy. Lain untung PMDK tamakana neraka teu kedah testing deui. Ta eta ukuran tina salat. Tu jadi cik meureun tingkatkeun perhatian kana salat. Boh meureun wuduna, waktuna, bacaanana, khusyukna, berjamaahna. Di zaman Nabi mah Ibnu Abbas yuswa 6 tahun geus nyobaan tahajud. Di urang umur 60 tahun can ngalamun-lamun acan deui. Tuh tinggalin pisan. Malih di zaman Nabi mah Muad hampir rutin salat maghrib sareng isya di Masjid Nabawi. Tos beres salat isya mulih ka lemurna. Lain jarak 50 atau 100 meter teh mungkin aya 2-3 kilometerna mulih ka lemurna. Geus teh datang ka lemur ngimaman deui di lemurna teh ngahonor. Maca suratna teh deui Al-Baqarah atuh hampir 2 juz. Nya bogoh loba nu kesal meureunan. Aya nu misahkeun diri tina berjamaah da kesal bacana panjang teuing. Nya meureun beres salat kauninga yen si anu misahkeun diri ditegor ku Muad, napak ta munafik maneh tah
misahkeun diri tina berjamaah bijakeun sakuaing ka Nabi. Cek makmum bongan panjang teuing babacaanana tah bejakeun ka Nabi geura. Laporan ka Nabi. Justru nu ditegor teh Muad. Dawuh Nabi, aturidu antakuna ya Muadzu fattanan. Maneh terek nyeun fitnah Muad. Ceuh, ari ngimaman tong panjang-panjang teuing atuh bacaan surat teh. Kulhu jeung inna atoena ceuk urang mah. Kumaha dawuh Nabi tong panjang-panjang teuing sabihi soe eta minangka pangpondokna meureun ukuran Nabi mah. Ai urang mah ngukur kuliah we kulhu palak binas ngarah nu pondok. Palawi sadayana kantos beres Nabi salat berjamaah aya nu tingalin saurang. Dawuh Nabi cik aya nu rek sedekah ye ala rajulun yatasaddaqu minhu fayusallimahu. Dawuh Nabi cik sedekahan tu mun diantap salat sorangan mun parid kur meunang sadarajat cik baturan ngarah jadi berjamaah jadi meunang kautamaan 27 darajat. Tah zaman Nabi mah aya nu istilahna sedekah salat cek urang mangga honor salat cik di urang sok ningali di masjid anu ngetem nah jang can balik ngetem heula sukana nu tingalin duaan tiluan lumayan ye rek ngahonor boro-boro kudu ngahonor marengan salat batur wiridan ge geus tara tuh berarti perhatian mun kana salat kurang keneh. Cik kira-kira lamun imam ruku 5 menit sujud 5 menit kapake moal meureun teu pada merotes mah moal pada nanya meureunan ruku ngampleng meureun sujud meuni ngadekul macan naon ieu teh sigana moal kapake mun imam ruku sujud 5 menit. Sim kuring ningali di Masjidil Haram waktos umroh Ramadan batur mah sujud sakali urang ini anu 3 kali 4 kali sujud nate nah sujud pedah kasar cengkat sujud keneh sujud deui batur mah sakali mah 3 kali sujud nate da teu biasa meureunan babacaan anu pararanjang padahal lamun sujud 5 menit teh da meureunan teu lila eta teh tapi oge moal aya deui dibandingkeun jeung anu digawe di sawah nu ngaramet nu ngored ruku wungkul 5 jam teh jam 7 tapi ka jam 12 ruku wungkul jeung panas bobolokot ceplog merang kuat geuningan iktidal sakali-kalieun at-tahiyat lagu dianturan kuat geuningan komo ieu mengankur 5 menit teh 4 rakaat jeung ruku jeung sujudna piraku meureun kaukur berat. Naon cik praktek salat nu berat dah henteu atuh boh waktuna boh praktekna aya anu bisa ngangkat besi 60 kilo awewe malahan mah asana mah Siti Khadijah duka Siti Aisyah eta teh ngan lain istri Nabi tuh urang Bandung awe nu jago angkat besi tapi kakabawa 60 kilo ai ngangkat takbir dina salat teu kabawa piraku ay besi 60 kilo kabawa ay takbir berat pek bae awewe tak bisa ngangkat besi 60 kilo ngan bakal hese neangan pisalakieun nah mikir heula atuh salakina ge boga pamajikan bedas mah kumaha lamun pasea dialungkeun salaki ka balong era atuh eleh ku pamajikan mah tah eta ukuran meureunan salat berarti teka ukur berat-berat teuing salat teh tapi nah karasana tapi ka dianggap berat salat teh komo anu nganggap meureunan ngaganggu sagala padahal mun dihitung ieu mah ditakdirkeun nyalse antare khusu cik mun sakali salat 5 menit sapoe saeuting 5 kali 5 kur 25 menit sapoe saeuting sabulan kur 750 menit ngan kur 12 jam satengaheun cik lamun tepi ka umur 60 tahun sabaraha tauneun nu dipake salat kusim kuring diutang hitung
mun tepi ka umur 60 tahun ngankur 280 hiji poe genep jameun. Lamun ti mimiti balik anger salat unggal poe tiap waktu sekali salat 5 menit eta teh ngankur 280 hiji poe genep jameun. Tuh teu satahun-tahun acan nu dipake salat nama. Anu dipake sare teh meureun 8 jam, sapoe sapenting 24 jam. Pake sare wae geus 8 jam. Di lamun 8 jam sepertiga, lamun 60 tahun nu dipake sare unggul sabaraha jam? 20 jam ngan ukur dipake sare. Mau disakalikeun mah sareana hudang teh tuluy kawin meureunan. Tuh nu dipake salat mah teu satahun-tahun acan. Acan potongan poho, malaweung, belang betong, kosor, duka tinggal sabaraha meureunanya. Cokot potongan, komo ibu-ibu deui ye, potong kumen 25%. Tina sabulan libur saminggu deui ti salat, potong 25% tinggal 210 poe nu ibu mah tina umur 60 tahun nu dipake salatna kudu 210 poe. Nah dipotong kumen 25% meureun 70 poe. Da can dipotong nipas sakali ngalahirkeun 40 poe di libur teu salat. Mangkaning boga budak teh 5 kali 40 poe 200 poe tinggal 10 poe nu ibu mah. Boga budak 8 mah beak kudu nomokan nya eueuhan diutang hitung mah geuningan. Tuh nuawi meureun cik salametkeun diri urang sararea ye syukurkeun awak sakujur urang kunaon tah ku ngalaksanakeun salat ngabdi bakti ka ilahi nyaeta nu kasebut ibadah badaniyah. Tata nu kahiji nikmat raga awak sakujur urang. Nu kadua nikmat naon? Nikmat putra. Kade putra ge ngarupikeun salah saos kanikmatan ti Allah anu gede. Ngan ari putra beureun dianggap dina kurang teh piripuheun, picapeun, pirudeteun, pipusingeun oge biayaaneun. Teu kaukur yen putra teh piuntungeun, teu kaukur yen putra teh pibagjaeun. Ye putra ge ngarupikeun salah saos kanikmatan, teu kurang nilai nikmatna tibatan nikmat harta, pangkat atawa jabatan. Seueur jami nu rarabi mang tahun-tahun teu kagungan wae putra tataros ka doktor tatama kadi bakat ku hayang boga anak. Ciri putra ge ngarupikeun salah sawios kanikmatan. Naon kanikmatan ti putra? Cik perhetangkeun kira-kira untung rugi boga budak teh. Sering kusim kuring dirugikeun mun kudu meureunan diukur-ukur ku materi buah boga budak rugi meureunnanya. Cek ibu-ibu dipikir-pikir boga budak rugi ngandung 8 bulan ngalahirkeun sakitu ripuhna biasa sekolah sakitu gedena TK, SD, SMP, SMA perguruan tinggi ada geus boga gawe kawin we ka anak batur. Ah rugi euy mending keneh ngukut hayam 6 bulan geus nganaug parabgur huut nguyung ataupun ciit hayam mah budak manguyung kudu diubaran. Tuh merek ngitung tidinya nya sigananya rugi boga budak. Naon atuh kauntungan ti putra teh? Ye lamun putra jadi waladin solihin, mun putra jadi putra nu soleh insyaallah moal rugi. Naon kauntungan ti putra mun putra nu soleh? Minimal khidmat jeung hormat ti dunyana, beh dituna doa keur nu janten sepuhna. Tiap bada salat nyisihkeun beureun doa keur kolot. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten samudaya kalepatan abdi. Oge mugi Gusti ngahapunten samudaya kalepatan pun biang sareng pun bapa. Warhamhuma oge mugi Gusti maparin rahmat
mika asih kapun bapak kapun biang aran jana geus ngurus ka abdi 3 leutik keneh sakitu ripuhna. Boga budak teh 5 kabeh ngadoakeun kalian ikhlas keur kolotna. Piraku budak 5 na nu diijabah hiji-hiji acan ku Allah. Bersukan aya 2 3 putra mah nu diijabah doana ku Allah. Takdirkeun boga budak teh hiji unggal poe ngadoakeun ka kolotna, piraku unggal poe ditolak doana. Meureun aya saat-saat dimana doa putra diijabah ku Allah, sakumaha bungahna untungna lamun doa putra diijabah doa ku janten ibu ramana. Contoh kieu manginten, mun hiji jami rerempo jompo geus tanpa daksa geus teu bisa usaha geus eueuh kabisa da awak rerempo jompo bari uruseun loba kene, kabutuh keperluan loba kene, hutang atuh raweuh kene, hekumaha atuh usaha geus teu bisa. Putra nu cikal mangsiun, ceuk putra nu cikal sawios Pak, ku abdi dibantos 1 juta sasasi. Ceuk putra nu kadua mangga, ti abdi oge 1 juta sasasi. Piraku teu bungah kolot dina saat rerempo jompo uruskeun loba kahayang loba putra mangsiun. Sanes eta maksad simkuring madalangka nu kitu mah. Maksad putra mangsiun teh eta dina hadis diuningakeun ida matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Mun geus maot ibnu Adam maka putus segala amal perbuatanana, pegat segala aktivitasna, ieu hati tinggal 3 ti antarana putra nu soleh. Tah mun hiji jami tadi rerempo jompo loba urusin loba kahayang usaha teu bisa, putra mangsiun piraku teu bunga. Tah dina saat beureun ibu bapa mun engke ngantunkeun alam dunia kahayang gede, hayang naon nu geus maot, hayang menang rahmat Allah, hayang menang magfirahna, hayang menang ridona, hayang menang surga. Kasieun gede deui sieun naon, sieun menang siksa Allah, sieun menang bebenduna, sieun diasupkeun ka neraka. Makaning loba keneh dosa nu can katobatan, nu can kaistighfaran. Cik sakumaha pibingungeunana tah jama dina situasi saperti kitu. Ternyata putra nu di dunya mangsiun ngadoakeun kalan ikhlas keur nu jadi kolotna, tapi ka dosa ibu rama bebas dihampura ku Allah berkah doa nu janten putra. Oge ibu rama tapi kemenang rahmat Allah diasupkeun ka surga berkah soleh nu janten putrana. Piraku ibu rama teu bunga namawi siapkeun putra pikeun janten murang kalih nu soleh. Tuh serenkeun ka masjid, ka madrasah, ka pasantren, ka para ajengan, para kiai pikeun ngadidik putra sanga janten putra anu soleh. Tapi kadang di urang perhatian pikeun ngadidik putra masih kurang kene. Di antarana Nabi kantos naros ka para sahabat dawuh Nabi atuqabbiluna sibyanakum, ai maraneh kungsi osok nyium barudak pokna tara cenah Gusti abdi mah. Nabi teh kalian nada bendu dawuh Nabi ieu hayang dicabut rahmat tina hate maneh, cium atuh budak teh sakali-kalieun dan dicarekan di geleuneng wae cium budak teh. Di urang rajeun oge aya lain budak nyium ka kolot, lain kolot nyium ka budak, budak nyium ka kolot. Mun budak rek sakola mah abdi bade angkat cek edung heueuh jig, mah bade angkat heueuh jig. Cek budak naon dalin sasalaman kikituan macen atuh. Buah cek dina teh mun peodal pisan cenah edung ukur we cenah kitu. Lain ge sasalaman. Kudu nama ibu atau rama nu nyium ka putra, lain putra nu nyium ka ibu. Tuh tibalik da eta teh. Cik naon pangna lamun ibu-ibu bapa nyauran putra sok hararese can gogorokan macan nemalan
can 4-5 kali macan nyamper ke cik naon pangna budak kararese ngan dibiasakeun ku ibu tiap ngagero pasti rek nitah lain rek mere budak geus apal deui rek nitah naon deui gorokan wayah kieu sabab pikiran budak pasti rek nitah mun ngagero teh cik diselang-selang kadang-kadang ngagero teh mere kadang-kadang nitah kan mun budak kukulutus amak-amakan naon mah us gogorokan wayah kieu modok duit bisi teh boga keur ngabaso alah sugan teh rek nitah euy bet rek mere kaduhung urang euy kukulutus tah mun hiji waktu ibu meureunnan nyauran budak teh meureun mikir ke ieu mah ngagegero rek naonnya rek nitah rek mere bisi rek mere sampeurkeun wae tuh kan imah bangun ku ibu dibiasakeun tiap ngagero pasti rek nitah lain rek mere lamun budak mawa rapot ranking kahiji meni agul reus mah tinggal itu rapot abdi HD ranking kahiji cek indung tauna heula di mana teh ngasong-ngasong rapot teh mingke deui budak teh atuh teh tulus rek bungahna teh tadi mah budak teh hayang dipuji pinter bager euy cik atuh nyelang heula 2-3 menit mah puji heula budak teh tingali rapotna sok hoyong naon hadiahna bungah meureun budak teh ieu mah kadang digeleuneng dicarekan minta duit eueuh sia eueuh teh nyaho teuy mah atuh eueuh tuh nyaho eueuh teu percaya teuy budak teh gegerelengan ceurik hayeuk geuning aya ieu teh duit teh ngan kudu ku ngagereleng ceurik kakara mere eta ceurik mah sanajan mere moal karasa nyaahna ku budak ari kitu mah priyogi meureun ningkatkeun perhatian budak didih jeung nyaah ka putra cik ari ibu-ibu di mana nganena dihareup di tukang dihareup cukup nganena nukul henteu nya ditangkep diteuteup diusap keur namplokeun ka didih ka nyah ka putra eta teh pek ari anjing ucing di mana nyusuan di tukang we teu kudu direret pek bae teu kudu soleh maneh malah tuh kitu meureunanya ibu mah teh cukup nyusuan jeung ditangkeupna jeung diteteupna terus disiapkeun kalau secara fisik oge pikeun didih jeung nyaah ka putra tah eta ukuran nyaah ka putra tah cik siapkeun putra pikeun nyatan burang kalih nu soleh sanga jadi jariah keur ibu rama sadayana aya deui di urang ibu-ibu kumaha salah deui ngadidikna buktosna yeuh nabi mah rek kulem teh wudu heula urang mah rek kulem teh papang heula nya tibalik teh oge ibu-ibu lain ngajar wudu ka budak teh ngajar kiih teh pek perhatoskeun budak umur 4-5 tahun mun rek sare kumaha cek ibu rek bobo bager papang heula bager pipis heula bager bisi ngompol matak tepi ka kolot teh besere kalah ka kiih jadi ajar we papang atuh ku ibu-ibu mun harita ngajar wudu nya alus ka putra rek bobo bager wudu heula bager wudu heula rek bobo teh nya dareung ngadon ngajar papang lain ngajar wudu mangkaning didikan ti ibu mah kuat melekat pisan geus kolot we inget we kana piwuruk ti sepuh mah naon buktosna bareto lamun budak keur leutik kiih teh di mana we werna sangeunahna keur dilahun wer kiih keur dahar geus wer geus cek ibu wawartos atuh bager bade papang teh saraosna wae unggal poe di papatahan tiap kiih di mana wae wawartos atuh bade papang teh saraosna wae da nya ibu-ibu geus kolot we hayang kiih mah bebeja pek nu keur nyupiran sorangan eureun hayang kiih bebeja hayang kiih di mananya bari eueuh batur bebeja we hayang kiih mah pancok ibu cenah wawartos bade papang teh tuhnya piwuruk ti ibu mah kuat pisan ngan hanjakal ngajar papang lain ngajar wudu tangga didik putra pikeun nyiapkeun putra sanggajatan murang kalih anu soleh 2 nikmat putra 3 nikmat harta Allah sanes nyiptakeun dina hartos Allah
nyiptakeun manusia hirup di alam dunia wungkul oge jeung nyaegikeun rezekina boh dahareunana boh meureun leuteunana pakan sagala rupa kabutuh manusia tos disagikeun ku Allah wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah geus nyiapkeun keur marana kabeh naon segala dibutuhkeun ku maraneh kabeh tu berarti ya teh harta ge anugerah ti Allah syukurkeun ka Allah karena anugerah ti Allah nu sakitu gedena eta marupikeun harta jeung kekayaan. Nikmat harta ieu teh nikmat nu ageng keur urang. Kumaha cara syukuranana? Tah nah ada zakat, infak, sedekah eta keur syukuran tina nikmat harta. Ngan ari zakat mah tos ditangtoskeun ku agama naon nu kedah dijakatan kasaha masihkeunana saha mustahikna sakumaha ukuranana mun zakat fitrah wayah kumaha waktuna tos serba ditangtukeun ku agama zakat eta mah infak ge sami wajib ngan teu ditangtukeun ku agama gede jeung leutikna jeung sabaraha kalina pek meureun eta mah terserah kesiapanana tiasa wae infak ditangtukeun ku panitia ku pimpinan meureun ku ketua tiasa wae rek ngabangun masjid naon ieu sok tangtukeun tiasa wae oge infak hukumna wajib. Ari sedekah mah teu ditangtukeun ku agama teu ditangtukeun ku kebutuhan pek terserah kesadaran masing-masing cek peribahasana rek merek meureun jeruk sapasi rek cai saragot pek eta sedekah tuh berarti hakikat nama lain we nu beunghar dalah nu miskin dituntut kudu sanggup ibadah maliyah ibadah harta geus puguh nu miskin mah loba harta jeung kekayaanana naon buktosna nu miskin ge kudu sedekah dawuh Nabi ittaqun nar walau bisyikki tamroh jaga salametkeun diri maraneh kabeh sanajan ku sedekah sabelah korma cik ari sabelah korma naon hartina komo di Arab mah korma hiji geus eueuh hartina lamun jamaah haji Indonesia teu boga duit hayang korma ini teh ka pasar korma halal 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 papayung kal jongko hiji sewang seubeuh teu kudu meuli komo ieu meureun korma sabelah naon hartina tangtu kadugaeun ari sakitu mah oge nu miskin ulah boga rasa leutik pedah meureunan leutik nu disedekahkeun dawuh Nabi sabaqo dirhamun mi'ata dirhamin kadang sadirham nilaina leuwih tibatan 100 dirham macam korma kadang meureun 1000 nilaina leuwih tibatan 100.000 kieu meureunan ngitungna lamun miskin boga duit 2000 sedekahkeun 1000 sabaraha persen 50% tina harta kekayaanana nu beunghar boga duit 1 juta sedekahkeun 100.000 kur sabaraha kur 10% komo meureun tina 100 juta mah tuh buah kitu meureun ngitungna matak nu miskin tong boga rasa leutik hate bedah leutikeun anu dilema keikhlasanana taeta ukuran nikmat harta dina hal ieu Allah teh geus rojakokum geus ngarizekian ka maraneh kabeh oge teu asa rezeki tapi min thayyibati ma rojaknakum tina rezeki nu aralus keur manusia mah pek perhatoskeun ucing ngan kur nurut cucukna hayam kur nurut huutna doma kur nurut jukutna manusia mah top nu haradena keur manusia mah tapi sanajan kitu hayam mah kudu bere huut make aya hayang mulang tarima make aya karumasa hayam mah hayam di paraban huut kudu nungan era mulang tarima kaluar nog dar huut kaluar nog urang mah tuang nog kaluar nog deui ngan teu payu nog nu urang mah me sapi nginum ciata burusut cisusu urang mangaleut cisusu kaluar cikii
elehnya ku hayam ku sapi oge keun baiklah profesor doktor tong ngulik kumaha sanganu kaluar jadi endog siga hayam keun bae entong lah da moal bisa kumaha atuh kulu minat thayyibat wa malu sholihah pek we dahar nu harade ngan amal de sing hade sing soleh dahareun harade ai kanu ai amal garoreng tah lamun mah rek di klasifikasikeun anu dahareun goreng keluar harade hayam me sapi dahareun garoreng keluar harade adi nu dahareun harade keluar leuwih hade nyeruan dahareun tina kembang nu seungit keluar madu de leuwih mahal cik ari manusia kelas nu mana manusia mah ternyata pangrendahna dahareun panghadena keluar panggorengna tuh eleh ku hayam oge matak syukurkeun naon tah bade zakat bade infak bade sedekah ngarupikeun syukuran kana harta anugerah ti Allah. Salajengna ukuran ibadah harta di urang masih rendah keneh pisan ukuran ibadah harta teh palamat teu kurang nu beunghar teu kurang konglomerat sigana lamun sadar kabeh boh zakatna boh infakna teu kudu anu menta-menta di jalan aliran sairiyah anu nyair di jalan paling ngagokan meureunnan anu jalan ngagokan meureun anu lalu lintas tuh nyair di jalan kadang-kadang urang teh nu sok asa aduh asa tugeunna padahal mah teu kurang nu beungharna mah kudu nyair meureun di jalan eta ukuran ibadah harta tah mun tadi ibadah salat diutang itungkur 280 hiji poin dina umur 60 tahun harta buah ibadah harta ge masih minim keneh pisan naha minim ukuran harta rajin meureunan mere nu geus teu kapake rajin jumbang nu kira-kira geus teu mangpaat kadang kitu baik utoskeun aya bata pararotong tu cenah ka madrasahkeun bejana rek ngabangun aya nyerenkeun bata nu geus pararotong atuh kursi butut tu cenah ka masjidkeun nu geus reyod jam ngaco tu cenah ka masjidkeun urang-urang ganti budak baung ka pasantrenkeun nah bila teu baru tutungkunya Allah mah mere rezeki ka manusia nu haradena nah ari manusia ngabdi bakti ka ilahi milih teh nu bututna nu gorengna eta ukuran nikmat harta. Aya nyanyian Dul Sumbang cek Dul Sumbang kalau bulan bisa ngomong sakituna si murid teh apal deui ka ditu bukan naon teh naon maksudna atuh nyanyian Dul Sumbang ieu mun ditransfer dialih bahasakeun cek kenceleng masjid dina Jumaah kalau kenceleng bisa ngomong sigana protes meureunanya celik eta 100 celik 100 perak teka tingali nyawa sorana yang gelencering tete padahal meureunnan cek kenceleng masjid yeuh parkir mobil ge geus 1000 ayeuna teh sakali parkir pek sapoe 2 kali per 2000 sabulan 60.000 ya tiket ka surga celik 100 saminggu cik teh kira-kira teh untung kenceleng teu bisa ngomong mun bisa ngomong protes meureunanya nah yen nuduhkeun indikasi be yen kurang keneh geuningan ibadah hartana padahal harta teh anugerah ti Allah kajian nu beunghar lain pedah getol usahana lain pedah luhung elmuna hakikatna mah anugerah ti Allah harta teh bisi boga anggapan eta meunang urang hese-hepe urang Allah ngagugah dina hiji surat dawuh Allah apa ro'aitum matah rusul ai maraneh oh sok rajin ngusikeun pikir ngoyageun akal mikirkeun ditancepkeun ku maraneh kabeh ci kami nanya maraneh nu ngajadikeunana atawa kami nu ngajadikeunana cik perhatikeun ku para petani saha nu milu mantuan mungkusan cau da eueuh paling milu mesekan selalu mantuan nyucukan kadu
ngarege-rege balingbing ngahamplas terong tepi kalemes deui tatenya tuh Allah eta geuning anu nyiptakeunana Allah anu ngaturna urang mah anu ku tinggal hakikatna mah harta teh anugerah ti Allah anu perlu disyukurkeun lain pedah urang ketol jeung daek usaha eta nikmat harta. Nu salajengna tina tilu kalimatan nu tadi nikmat raga putra jeung harta aya deui nikmat agama kade agama yang ngarupikeun salah saos kanikmatan ti Allah nu teu kurang nilai nikmatna bahkan agama sumber sagala kanikmatan inti sagala kanikmatan. Insyaallah ke kusum guring dipedar di guar naon nikmat agama anu urang simpulkeun wae ku hiji tamsil. Hiji jalmi boga sobat tilu A, B, jeung C. Ngan kasobat nu tilu teh teu sarua pelayanan teh. Kasobat amah totomplokan kadeudeuh jeung kanyaah teh. Kasobat B kur wajar jeung biasa. Kasobat C mah kur pasesaan. Hiji waktu dipanggil ku pangadilan reuas saumur hirup can pernah ka pangadilan panggil ku pangadilan kumahanya meureun can pernah ka pangadilan teh keun bae da boga sobat lah urang sampeur ajakan sobat A cobaan sampeur sobat A Kang tingali abdi dipanggil ku pangadilan saumur hirup abdi teu acan cik abdi tulungan cek sobat A ih tong mamawa akang ka pangadilan mah teu apal akang mah urusan pangadilan mah mangga angkat teu nyalira tong mamawa akang teu apal akang mah urusan pangadilan meureun urang nyeri hate sobat kadeudeuh kanyah urang ternyata urang menang musibat pangadilan teu nganteur-nganteur acan keun bae boga keneh sobat B cik urang sampeur sobat B cik urang ka sobat B Kang cik abdi tulungan abdi belaan abdi dipanggil ku pangadilan tuh saumur hirup acan cik abdi tulungan cik sobat B hayu ku akang dianteur nepi ka lawang pangadilan mah di jerona mah pek we kumaha di dinya teu apal akang mah bu aya nganteur tepi ka lawang wungkul jeron mah urang keneh boga deui sobat teh C tapi daerah merek kur urut nu butut pasesaan daekeun kitu moal boro-boro sobat teh bagi geus teu nulungan tapi aya keneh kapanasaran keun bae sugan we ieu mah nulungan cobaan disampeur Kang abdi tutu dipanggil ku pangadilan nyamber sobat teu nganteur acan nyamber sobat teh nganteur tepi ka lawang wungkul ieu mah abdi teh rumaos da mere mah langka jeung tara paling mere leutik manawi akang tiasa nulungan ka abdi tuh abdi dipanggil ku pangadilan cek sobat C nungan ku bere urut jeung butut jeung pasesan hayu mangga ku akang dijajab tepi ka pangadilan di jerona serenkeun ka akang urusan pangadilan mah urang beureun atuh bunga nah hanya kaduhung mere baretos salah mun ka dieu eta mere sing gede ya dibere urut butut jeung pasesan ternyata gede bebelana mangga dijajab ku akang dicorona kumaha akang saha sobat nu tilu teh nu tadi harta putra agama kumaha kana harta sobat A totomplokan kadeudeuh kanya teh kana harta mah tapi kabebela luar biasa kana harta pek tukang tani mun di sawah perebut wates saeutik we tapi kalau deung silih kadek perebut wates tibatan sawah nu katampol kajen urang nu kakadek nah eta bebela kana harta meni luar biasa mun keur moe pare tibatan pare kahujanan kajen urang nu kulimis rancucu tibatan pare nu kahujanan lamun kahujanan keur di kopeah tibatan kopeah kahujanan sup kana jero kameja keun bae keun sirah rancucut tibatan kopeah kahujanan mahal keneh kopeah tibatan sirah nyanya bebela kana harta luar biasa pek perhatoskeun ibu-ibu na macan marani imah mah geus dikepel teh bersih heula keneh imah manina tibatan nu bogana eta kana sobat harta kasobat B putra kur wajar jeung biasa
nya keletik mah capek rudet jengkel geus gede mah kadang bisa mulang tarima barudak teh. Taeta kasobat B nyata putra. Kasobat C agama buakur pasesaannya urang perhatian kana agama. Rajin daek maca Quran peda hese tunduh. Cobaan maca Quran 2 lama reup nunutan keur ubar tunduh. Matakna mau diprogram we atuh. Maca Quran teh lain dipake ubar tunduh. Tah buahnya kan agama kur pasesaan. Hiji waktu dipanggil ku pengadilan naon alam kubur kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jama pasti bakal ngarasakeun maut. Reuwas da saumur hirup encan nyobaan maut. Kumaha ieu paterosan meureun pengadilan munkar nakir keun bae da boga sobat. A harta naon jongko toko gedong balong imah sawah cik abdi tulungan. Abdi dipanggil ku alam kubur. Cek imah, cek sawah, cek TV, cek lemari, wilujeng angkat bade ka astana mah. Tenganteur-nganteur acan geuning imah teh, buah kitu meureunya harta teh. Nu baretok urang bebela luar biasa, ternyata tenganteur-nganteur acan. Sampur deui sobat B kula warga jarajab ka kuburan careurik tapi ka mana? Tapi ka lawang kubur. Beres di kubur lagu dipariksa baralik wae mangga we wilujeng. Ternyata teu ngabelaan putra ngan ukur tepi ka lawang kubur wungkul. Aya anu panasaran kumaha cenah ieu kenulungan mantuan nu geus maot urang talkinan wae. Ngan kabeneran nu maotna nu miskin atau dikurubkeun sore jaba murubui hujan batur nungtut balik rek nalkinan batur nungtut balik oh batur keung tungtung mah di ruang we jeung bukuna baca we kumaneh di jero cenah dipariksa mah heudang moal bisa kitu da meureun kudu ku amanah masing-masing. Tanu katilu agama anu baretongan kur pasesaan ternyata cek agama mangga dijajab ku abdi di jerona kuma abdi ngan dirinya kakar urang kaduhung kana agama kurang perhatian kaduhung kana agama kur pasesaan aya kawanina mah ngan teu saimbang aya amal soleh sagede cileuh aya amal jahat sagede talebug nya teu saimbang atuh mun bareto gede amal solehna lumayan tah eta gambaran nikmat nu tilu nu tadi teh numawi mangga salametkeun raga urang sadayana putra katut harta urang sadayana tina siksa neraka ku jalan ngabdi bakti ka Ilahi syukur karubun gopur tina rupi-rupi nikmat anu tadi sakitu rupina anu kahaturkeun mudah-mudahan ageng manfaatna minimal jantan perangsang jeung pendorong kanggo para ibu para bapak sadayana pikeun ningkatkeun pengabdian ka Allah Subhanahu wa taala. Luhur sahur baca rek siah punten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.